Tepangkeun nami abdi Rangga Febriansyah Sudrajat sareng rerencangan abdi tipali katuhu. Abdi Nadia Salakom Panata Rias. Pangkeun nami abdi Mauda Satria Jera salaku narator. Pangkeun nami abdi Randy salaku tata panggung. Pangkeun nami abdi Yuni salaku domba. Pangkeun nami abdi Muhammad Ilham Ramdhani sebagai domba. Pangkeun nami abdi Ridwan salaku Jagit. Pangkeun nami abdi Yalman abdi salaku Tata Rias. Tepangkeun nami abdi semua orang salaku jadi Ipin. Pangkeun nami abdi Sikmana salaku tetap panggung. Pangkeun nami abdi Muhammad Ihsan Fauzan selaku Upin. Wilujeng Wilujeng Yaksi. Pak pada zaman baheula aya hiji budak anu gawena ngangon domba di sisir pasir. Unggal poe manehna kudu ngajaga domba-domba teh. Aduh. Pesen pisan euy. Gawe teh kieu wae. Oh, salah geuning. Mending keneh buat salah mata. Ayo lanjut terus Oh itu ayah euy ini macam mana? Tolong, ayo serigala di dia. Budak kampung, budak kampung. Tolong, Serigala, mana? Ayo orang tolong. domba, serigala. Tolong, ayo serigala di dia. Mana serigala? Domba ada, serigala. Mana yang bohong? Percaya we mana kau orang. Mana yang bohong kau orang? Ayo balik deh. Ribet jangan. Gimana? Kenapa itu? Kali ini. Si pangangon teh teu kapok manehna malah resep kana heureutna teh. Teu lila manehna ngagorok deui. Ya euy, resep sakali deui goblok. Rasa kieu. Tolong, ayo serigala di dia. Serigala, mana? Ayo orang tolong. Anjing ketik deui. Go mana ayo serigala tahu. Nanya dari mana? Ya awas mungkin deh. Mau orang percaya di mana? Mana we mana ini mana. Kita deh. Kan geus gua. Teu lila ti harita bener-bener aya serigala anu
lapar datang kadinya. Wanci, Upin jeung Ipin ngarasa penasaran manehna balik deui ka tempat pangangon tapi geus telat. Upin jeung Ipin nepi ningali Jarjit keur ceurik serigala geus indit. Domba-domba keliling langit, bersilat serigala. Hei, Keliling langit, bersilat serigala. Mane hawa. Domba-domba keliling langit, bersilat serigala. Mane hawa nu datang, kita udah ngelain macam ngeri anjing. Domba-domba keliling langit, lari ditambah serigala. Mate awan datang, tengah goreng sorangan deui. Kunaon maneh pangangon. Kalau maneh bisa ngomong, sanajan ngomong bener oke ka semua percaya deui. Tamatlah cerita. Ieu Tamatlah cerita, ieu teh pelajaran penting pikeun urang sadayana. Terus beres.